Putra Cibentang. Kasadayana penonton anu nonton cerita ieu hapunten kasadayana bilih aya nu kasebut nami kasabi tempat teras kasinggung kalakuan eta mangan ukur carita humor alias intina heureuy keur ngahibur-hibur para wargi sadaya. Hatur nuhun kasadayana tos nonton ngan pepeujeuh ulah hilap subrek like, komen, dan share. Hatur nuhun kasadayana. Kang bisa ngageuning baja Kang atos mulang deui sabi hari di hari deui na kumaha geuning atuh akang teh amplang-amplangan deui na teu emot kitu ka kulawargi. Lain akan teh hayang balik cah lain akan teh hayang nyaritakeun deui da caritana ge mani panjang pisan keun we ke ku akang penting dicaritakeun bari sosoroan kapan atuh kacipta geus 10 tahun anuna akang ge ieu lamun diibaratkeun leungeunnya ningali tah kieu ningali parawan tambah kieu tapi duka ya lamun ningali Isah jadi kieu Akang mah bisa wae. naon eta Naon? Motor mana? budak edan Si arek mungkir naon deui ayeuna. Untung ku aing diselidik. Kitu we meureunnya pelakuan teh. Unggal minggu ngabobodo ka aing, heh. Bayar ayeuna keneh aing teh nya teu hayang apal, teu hayang nyaho, kudu aya kabeh. Teu nyangka aing mah. Hana sis ditulungan, dibere injeman. Unggal minggu datang ka dieu nyeri huntu. Alasan wungkul geuningan sia teh kapangge eno, hah? Ampura paemok. Kuring bakat ku bingung lain teh hayang mayar jadi kapaksa kuring digeringan. Lain hampura. Ieu mah moal lunas ku dihampura, tapi lunas ku dibayar. Amplop tah keluarkeun tah aya di leugeun keluarkeun. Ieu teh tadi tas buburu ieuh da teu boga jeung udud-udud acan tadi nama. Geus lah, diekeun eta diekeun. Ya atuh satadina urang Diekeun buru. jeung meuli udud ladang tah. Atuh aing Geus buru diekeun tah kitu. Aing ngomong cicing lah, aing langsung ka si Ibang. Sugan teh geus balik hanas geus atuh. Iya mah sarua si Iwang geus ngabobodo ka aing. Kudu aya keneh hari ieu keneh pokona mah aing teh hayang apal. Pura-pura nyumput. Keluar. Pura-pura gering sia. Anu ukur nggawekeun ka aing. Keluar. Buru keluar.
di barokongan. Kaci da ieu urang dieu. Nista aing teu hayang deui jeung dieu. Selamat, selamat. Gusti, aing mah kate agenda di gubun siang karkeen talawengkar aing mah. Untung nama aing si amplop teu meunang katel eueuh di buku Bang Emo aing mah duh dasar sial poe ieu. Sah gening lauk teh geus garude kumaha lamun diala sah diala budak edan Allah budak edan akhir sia ku aing budak ieu oh euy budak edan ngalah motor bang malikeun ieu Neng Caca Lejenan Yan Keron mana? Keur nyetelkeun gitar ya. Hampuranya nu kamari gabungan awe maneh ngobrol. Nunggu sini semua. Kumaha motor, geus cenah? Lah, beroraa. Sugan teh geus. Lah, bapak aing nage kalah siga nu matados, ka dieu heureuyan ku aing. Wah, duraka sia mah. Bener can gitar teh? Puguh acan ya hese. Cik geura ke dieu. Dah aing teu percaya ka maneh mah. Ane apal teu? Guruna Dewa Bujana. Henteu saha gitu. Nya teuing, kapan aing nyakeun? Si aing sebenarnya apal. Dia lah maneh mah apal beres we. Heeh ya. Aing kajroh lah. Parah ieu mah. Teu beunang kana tetekon acan. Masih teu bener wae abong gitar butut cek aing mah. Ku aing dipageuhan ieu. Dasar gitar butut. Oke gede inget we. Allahu Akbar. Kemana si Jajang? Mendingan lompat. Subscribe Putra
dewa mujana. Bu. Acan ge acan. 1 2 3. Abong gitar butut. Tuh nepi-nepi acan. Iye. Dasar gitar butut tuh ge. Diingu we. Allahu Akbar. Dasar gitar butut diingu we gitar kieu ge. Allahu Akbar. Anjing. Loh.